Bapak Ibu sadaya hormat syukuri alhamdulillah ya rabbal alamin. Daget ayeuna urang sadaya parantos janten saksi hari anu bersejarah. Kadahukna ingkang rai Cep Muhammad Ishak sadikin kali Marina Indah Christian. Priyogi kauninga ku urang sadayana. Sungkem panganten henteu janten syarat sah nikah. Nanging teu aya lepatna kedua mempelai nyohonkeun panghampura kali doa restu kanu janten ibu ramana. Ku kitu sungkem panganten bari sejak dikawitan ku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kasep gelis anaki. Hidup doaan paratos ketutuk rami bungkas mangsa lagasan maju ke alam rimbitan. Di payunan hidup ayeuna aya dua insan anu kacida ageng jasana. Indung tukar hayu bapak tangkal dadaraja. Moal aya hidup doaan upami teu aya sukang lantaran indung jeung papa hidup kasep gelis anaki. Ku kituna bangtut aya pageur. Prakpenta panghampura kanu janten indung, prakpenta panghampura kanu janten bapak. Cobi ayeuna diteuteup rarai indung hidup anu salami sok disusahkeun ku hidup, anu sok diririweuh ku hidup kasep gelis. Beungpeung aya sumangga hidup doa tiasa rengku, sungkem bageul sujud ka pangkonan mama. Sumangga tiasa rengkuh bager cepengan pananganana. Mama detik ieu menit ieu jam ieu abis sumujud ka pangkonan mamah nyohonkeun panghampura anu saageng-agengna. Rumaos dina kahirupan salami ieu seueur pisan cariosan abdi, seueur pisan laku lapah abdi anu maratangaraheutkeun kana hate mama. Bukia mamah leah manah jambar panghampura anu saageng-agengna. Ma, iya abi budak mama anu dibanggakeun ku mama baris ngabangun rumah tangga. Doakeun abi mudah-mudahan dina ngabangun rumah tangga sing aya dina kabagjaan, sing tiasa janten kurang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageul mangga disiun pandangan mamahna bageul, dipeluk mamahna bageul, dipeluk mamahna bageul. Beral anaki geramiang laki rabi dijajab kedua mama. Pugia hidup sing waluya, awet jodoh, beunghar harta, sing alus turunan kasep gelis anaki. Ngan hiji kapatah mamah ka hidup, tong hilapna tepan salat 5 waktu. Ku sabab Allah tempat penta pitulung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageul mangga ngalih ka bapak bageul, ngalih ka bapak kasep gelis sumangga tiasa rengkuh cepengan panangan bapakna bageul. Bapak detik ieu menit ieu jam ieu abis sumujud ka pangkonan bapak nyohonkeun panghampura anu saageng-agengna. Rumaos salami ieu seueur pisan cariosan abdi, laku lapah abdi anu matangkaraheutkeun kana hate bapa. Bugia bapak leah panah jembar panghampura anu saageng-agengna. Bapak ieu abdi budak bapak anu dibanggakeun ku bapak, anu sepi agul-agul ku bapak baris ngabangun rumah tangga. Doakeun abi pak, mudah-mudahan anu dina ngabangun rumah tangga sing aya dina kabagjaan. Hapunten abi teu acan tiasa ngabanggakeun kanu janten kolot, teu acan tiasa ngabanggakeun kanu janten sepuh. Bungsa ukur doa
Mudah-mudahan Bapak sing sehat, Bapak sing bagja dina kahirupan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageut mangga disup panangan bapakna bageut, dipeluk bapakna bageut. Allahu akbar. Beral anaki kerabiang laki rabi dijajab kudu bapak. Bapak ridho duk hulepet nyawatnya nafkah kini hidup kita atas jadi kewajiban bapak. Duk hiji pada bapak, mudah-mudahan hidup sing runtut raut dina kahirupan, sing akur, sing bagja dina ngabangun rumah tangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageut mangga. Sumangga haturan tiasa ngalih bageut ka mama. Aisyah ngalih ka mama bageut sumangga. Tiasa rengkuh deui bageut. Sujud ka nu pangkonan mama. Mang, iya abi putra mama sujud ke pangkonan mama nyuhunkeun panghampura anu saageng-agengna. Hapunten anu kasuhun. Doakeun abi mah. Mudah-mudahan dina kawangun rumah tangga sing tiasa janten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageut mangga disun panangan mamahna, dipeluk mamahna bageut, harewoskeun doa nu pangsaena mama. Insya Allah doa itu dicatat seputi istajab ke Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageut mangga ngalih ka bapak bageut sumangga. Bapak iya abis sumujud ke pangkonan bapak nyuhunkeun panghampura anu saageng-agengna. Pribados sadar dina kahirupan salami ieu seueur pisan seriosan abi. Laku lapa abi anu batakar hedkeun kana hate bapak. Doakeun abi pak. Mudah-mudahan dina kawangun rumah tangga sing aya dina kabagjaan, sing tiasa janten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bageut salim pandangan bapakna, dipeluk bapakna bageut. Mangga bapak harewoskeun doa nu pangsaena kana cepil murang kalihna. Insya Allah distajab Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo panganten kahatur hariring si pepeli. Kanggo panganten kahatur hariring si pepeli. Haleung rasakannya kahidap kasepanaki. Dumi anjeun tepung rasa bakti diri jatuh rami. Ku beas koneng di awur duit receh cing kalencring lambangna dunia barana. Mun hidup tos gaduh rizki tong hilap kanu teu boga mereh bawe kanu miskin. Sujud kanu maha agung ka Gusti Ilahi Rabbi, ulah kendatnya ibadah bari tumut sunnah Nabi Muhammad panutan urang ciri muslim. Dosa jati ciri muslim, dosa jati. Kayak pak orang lami-lami kalem. Tenang ibu bapak ayat 122 bait deui nya. Sabait deui bae nya. Ngembat alam rumah tangga kerbahan hirup jeung hirip sapada jages laksana sing endah paninggalina
demi bagjan utama ngawangku lahir jeung batin. Amin ya robbal alamin bibi Gusti nang tayungan. Nah sakitu wae mama bapak mangga urang naik ke luhur panggung. Bade di luhur panggung sok mangga ka luhur panggung wae Pak, langsung wae ka luhur panggung Pak. Di dieu wae, di dieu wae. Bade di dieu wae sok sakedap. Sakedap pangantena urang amankeun heula, payungna tiasa ditutup dulu Uduh ditutup mangga dikapinggirkeun wae. Teteh tatih wae ngadeg wae. Siap. Nanti sudah dilemparkan teteh naik ke sana ya. Oke, siap. Sakedapan. Sakedapan. Sate acan mama bapak ngawur ieu panginten kedua mempelai heula baris ngawurkeun ka dedeh ka asina kanggo keluarga besar sadayana. Siap? Oke, biar lebih semarak mana tanganna kaluhurkeun heula. Abis sieun mama. Siap, sakedap. Tahan dulu pengantin dulu ya. Mama bapak ulah waka diawurkeun pangantena urang taikeun heula ka luhur palaminan. Oke. Sadayana tos siap pulung tacan. Tos siap pulung tacan. Tos siap pulung tacan. Selamat datang buat para pemulung. Pemulung saweran maksudnya. Siap. Panganten heula. 1 2 3. Weh, tahan heula sakedap. Sakedap, sakedap, sakedap. Yo. Awur awur artosna di awur awur. Awur awur deui artosna di awur awur. Awur awur deui di awur awur ku beas. Di awur mah di awur-awur artosna awur awur deui di awur-awur ku beas. Di awur mah di awur-awur artosna awur-awur deui di awur-awur ku beas. Di awur mah di awur-awur artosna. Siap aya keneh terakhir 1 2 3. Sakedap mama sebentar dulu mama sebentar. Oke sayapkeun heula sayapkeun heula sayapkeun heula. Oke iya mama hajat aya kajut kundang supados walatra. Nah mama lihatnya ke belakang mah lihatnya ke belakang. Bapak boleh hiji ewang Pak. Nah gitu siap. Punten heula sakedapan. Oke, terakhir aya kajut kundang anu eusina. Sabar sabar Istighfar istighfar. Siap. Oke, mama, bapak biar adil lemparnya ke belakang ya. Oke, siap. Biar lebih semangat kajut tunggal mana tangannya di luhur lah tuh. 1 2. Cie nungguin ya. 1 2 3. Wah luar biasa. Oke cekap. Hatur nuhun.